Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadaya warga kelas 8? Mugia dina danget ieu urang sadaya ditangtayungan ku Gusti anu Maha Suci. Pangajaran anu sejadi pedar dina danget ieu nyaeta ngeunaan warta atawa berita. Mangsa kiwari warta atawa berita ti hiji jalma ka hiji ka jalma sejen ganjang pisan nyebarna. Nyaeta aya patalina hal eta teh jeung kamakaran media informasi anu mungkin modern saperti ayana majalah, koran, radio, TV jeung internet. Tina rupaning eta media teh urang bakal meunang beja ngeunaan rupa-rupa, bisa olahraga, kasenian, politik, ekonomi, atikan, jeung sajabana. Nah, sarengsena hidup diajar ngeunaan warta, hidup dipihareup bisa ngaanalisis warta, nyusun teks warta, jeung midangkeun warta. Nah, ayeuna pek ku hidup teungetan contoh warta anu seja dipidangkeun saacan dipedar ngeunaan naon ari warta. Wilujeng nyakseni. Dina raraga milangkala paguyuban mahasiswa sastra Sunda nu ka-54, Pamas Unpad ngayakeun deui pasanggiri monolog basa Sunda sa Jawa Barat, ieu pasanggiri teh mangrupakeun nu kalima. Dina pasanggiri taun ayeuna, Pamas Unpad ngangkat jejer nasionalisme nyaeta ngawangun jina nasionalis pikeun bangsa nu mibanda karakter jeung budaya. Ceuk Asep Irawan nu jadi pupuhu Panata Calagara, dina pasanggiri taun ayeuna jumlah patandang leuwih loba, utamana patandang ti universitas. Ieu kagiatan teh lumangsung ti tanggal 10 nepi ka 13 Oktober 2018. Asep nyembohan, tujuanana diayakeun ieu pasanggiri teh mangrupa tarekah Pamas Unpad dina ngamumule bahasa jeung budaya Sunda ngaliwatan seni teater nyaeta monolog. Tedi Muhtadin, girang pangajen ieu pasanggiri netelakeun ti taun ka taun kualitas para patandang teh beuki alus nepi ka juri ge sugema jeung bingung dina nangtukeun pinunjulna lantaran kabeh patandang mibanda kualitas nu alus. Kanggo tema kegiatan PMS 5 ieu nyaeta ngusung nasionalisme gitu. Pamidi bebekeun nyaeta ngabangun jiwa nasionalis pikeun bangsa anu miboga karakter jeung budaya. Anu di SMA mali katinggalnya kualitas secara gembleng gitu ngaronjak hampir lah sadaya patandang teh secara aktorna ngagaduhan potensi nu sae. Tadi oge miharep sangkan ieu kagiatan teh bisa tuluy mayeng diayakeun oge meunang rojo nganti sakabeh pihak lantaran ieu teh mangrupakeun salah sahiji tarekah pikeun ngamumule jeung ngajerkeun basa Sunda katut budaya. Nah, sabada hidup tadi ngabandungan contoh warta, pek ayeuna bandungan ku hidup pedaran ngeunaan warta. Warta atawa berita asal kecapna nyaeta tina basa Sangsekerta anu hartina beja, bewara atawa informasi. Sedengkeun warta sorangan mibanda harti nyaeta hiji informasi anu anyar atawa laporan ngeunaan hiji hal anu keur lumangsung. Nah, sifat warta biasana aktual atawa anyar keneh kejadian, faktual atawa lain rekaan, ngirut atawa narik ati, tur penting pikeun dipikanyaho ku balarea. Terus salian ngaliwatan televisi, warta remen dipidangkeun ngaliwatan radio, internet, jeung media citak atawa kalawarta. Pangpangna ngaliwatan koran, majalah, jeung tabloid. Eusi warta bisa mangrupa politik, ekonomi, sosial, seni, budaya, atikan, atawa hukum. Malah kadieuna mah aya oge warta anu eusina hiburan atawa warta ngeunaan selebritis anu sok disebut infotainment teh. Nah, aya sababaraha kajadian penting biasana anu sok remen diwartakeun, diantarana nyaeta nu kahiji kajadian nu aya patalina jeung kasalametan tur kalumangsungan hirup anu maca atawa ngaregepkeun.
Contohna misalkan warta ngeunaan bencana alam. Kadua, kajadian nu aya patalina jeung parobahan anu mangaruhan kahirupan anu maca atawa ngaregepkeun. Bisa contohna warta ngeunaan naik turunna harga sembako. Nu katilu, kajadian ngeunaan cara atawa tips anyar anu praktis. Contohna misalkan warta ngeunaan cara ngahemat BBM. Nu kaopat, kajadian anu aya patalina jeung hiji kasempetan biasana ningkatkeun ajen hirup anu maca atawa anu ngaregepkeun. Contohna misalkan warta ngeunaan ngadegna hiji pabrik. Nu kalima, kajadian konflik. Contohna perang. Nu kagenep, kajadian tragedis. Biasana ieu aya patalina jeung warta ngeunaan hiji jalma pikeun nyumponan pangabutuh hirup. Nu katujuh, kajadian aheng atawa kajadian-kajadian aneh. Dina prakna nulis, tangtuna nulis warta jeung nulis tulisan sejen henteu sarua atawa pasti bakal beda. Nah, saupama rek nulis warta, samemehna hideuk kudu nangtukeun heula kajadian naon anu arek dipidangkeun. Atawa hideuk kudu neangan heula jejer atawa tema anu rek dijadikeun warta. Nah, tuluy hideuk nangtukeun galur warta anu arek dijieun. Umumna galur warta disusun lumasar kana unsur-unsur atawa rumusan 5W hiji H. Nah, naon anu dimaksud 5W hiji H? Anu dimaksud 5W hiji H nyaeta nu kahiji what atawa naon. Maksudna naon kagiatan atawa acara atawa kajadian naon anu rek dicaritakeun dina eta warta. We anu kadua nyaeta who atawa saha. Maksudna saha wae tokoh atawa anu ilubiung anu dicaritakeun dina eta warta. Anu katilu nyaeta when atawa iraha. Maksudna iraha lumangsungna eta kagiatan atawa acara atawa kajadian anu diwartakeun. We anu kaopat nyaeta where atawa di mana. Maksudna di mana tempat lumangsungna kagiatan atawa acara atawa kajadian anu diwartakeun. Anu kalima we-na nyaeta why atawa kunaon. Maksudna nyaeta kunaon sabab musabab eta kagiatan atawa acara atawa kajadian bisa dilaksanakeun atawa kajadian. Anu kagenep nyaeta how. Maksudna kumaha. Maksudna kumaha caritana atawa kumaha runtuyan kajadian dina eta warta. Nah, ieu rumusan teh dina unggal warta kudu aya. Sangkan isi wartana jentre tur tetela nepi ka anu maca atawa anu ngabandungan eta warta teh bisa meunang informasi anu salengkep-lengkepna. Coba ayeuna urang rincik contoh 5W jeung hiji H tina warta anu tadi ku hidep di Bandungan. Rumusan warta anu kahiji nyaeta naon. Naon jejer wartana. Aya contoh larap dina kalimat Pamas Unpad ngayakeun pasanggiri monolog basa Sunda sa-Jawa Barat. Rumusan anu kadua saha anu ilubiungna. Contoh larapna nyaeta Pamas Unpad atawa Panata Calagara jeung para patandang Katut Girang Pangajen. Anu katilu nyaeta iraha lumangsungna eta kagiatan. Larapna nyaeta ti tanggal 10 nepi ka 13 Oktober 2018. Rumusan nu kaopat nyaeta di mana lumangsungna eta kagiatan. Eta kagiatan lumangsung di Unpad Bandung. Nu kalima rumusanana nyaeta naha eta kagiatan diayakeun. Larapna nyaeta pikeun ngareah-reah milangkala pamas anu ka-54. Nu pamungkas kumaha kagiatanana. Contoh nu basajana nyaeta patandang leuwih loba utamana ti universitas. Kualitas patandang leuwih alus tur ngaronjat.
Kagiatan ieu mangrupa tarekah pikeun ngamumule basa Sunda. Nah, saupama hidup gemet bakal kapanggih yen dina rumus warta, hiji rumus teh bisa aya sababaraha pananya atawa sababaraha beja. Upamana dina saha atawa hu. Dinya bisa jadi dua pananya atawa dua beja. Kukituna dina nyieun warta teh bisa ngamuat sababaraha beja. Jadi ulah pedah rumus ngangan aya genep, hidup nulis oge ukur hiji-hiji dina unggal rumus. Padahal di nahu itu bisa jadi 2 atawa 3 contohna. Nah, nu pamungkas sabada hidup lancar nulis warta, tangtu hidup kungsi lalajo acara warta basa Sunda. Nah, alus nama hidup lalajo teh kudu bari latihan. Nah, naon anu kudu dilatih saupama hidup maca warta? Tangtu macana ngagunakeun metode naskah. Jadi dina nyaritana panyatur bari maca naskah. Samemehna panyatur kudu tatahar heula nyayagikeun naskah. Nyaeta ku cara maluru jeung ngumpulkeun bahan anu salengkep-salengkepna. Nah, kahengkeranna biasana nyaeta panyatur sok tonggoy kana teks bacaan. Padahal ieu teh dipahing pisan, soalna pamiarsa bisi bosen. Nah, kukituna panyatur sabisa-bisa kudu weruh kana tanda baca, lentong, jeung luhur handapna sora salila maca. Eta anu kudu diperhatikeun. Ketinggalan oge riuk beungeut dina waktuna maca, pikeun ngarojong ngantepkeun eusi warta. Nah, rupina mung dugi ka dieu pedaharan ngeunaan warta, mugia hidup ngartos naon anu didugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.